Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan nikmat ka urang sadaya. Utamina nikmat sehat oge sareng nikmat lahir batin. Teu hilap sholawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, para sahabatna sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Dina danget ieu urang aya dina acara seminar ningkatkeun kualitas kapramukaan di kalangan siswa SMA. Kanggo mitembeyan ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujengan ti kawit dugi ka akhir acara engke. Mangga urang sasarengan Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Parantos katinggal ku urang dina waktos-waktos ayeuna kualitas atikan kapramukaan di urang ngalaman kamunduran. Tos tangtos deui dina kalangan siswa SMA. Seueur pisan kabeungberat anu karandapan ku para siswa sareng pembina pramuka. Salami ieu teh para siswa mung ngadeheuskeun pramuka teh teori wungkul. Padahal pramuka teh langkung lebet ka sistem bermain sambil belajar. Hadirin hormateun simkuring. Pangajaran kapramukaan teh salesna mah dipikaresepeun margi tiasa ngipuk sikep jeung karep siswa anu alus. Naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kapramukaan di kalangan siswa teh? Ieu patarosan tangtos baris tiasa kawaler dina ieu riungan. Wireh dina waktos ayeuna Dr. Haji Taufik Ismail parantos nedunan pangolem panitia. Hadirin, kanggo urang mah jenengan Dr. Haji Taufik Ismail teh tangtos moal birek deui. Anjeunna teh Bapak Warda Jawa Barat. Kanggo anjeunna tos tangtos wideng kapramukaan mah janten tuangan sadidinten. Naming supados langkung uninga saha Ari Taufik Ismail teh simkuring baris ngadugikeun riwayat hidup anjeunna. Henteu seueur waktos anu disayogikeun kanggo jejer bahasan kirang langkung 60 menit teras ditambihan deui 30 menit kanggo bilih aya patarosan supados teu nyangkolong kana waktos sumangga ka Dr. Haji Taufik Ismail kanggo ngadadarkeun bahasanana. Hadirin padaran ti Dr. Haji Taufik Ismail teh parantos didugikeun. Aya waktos kirang langkung 30 menit deui bilih di antawi saderek anu bade ngadugikeun patarosan atanapi pidangana mangga dihaturanan. Aturana anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasauran dikawitan ngacungkeun panangan teras nyebatkeun jenengan. Sareng patarosana atanapi sasaurana ulah kaluar tina tujul ieu kegiatan. Mangga. Hatur nuhun, kirang langkung aya 3 patarosan sareng 2 mangrupi kumandang kanggo ngawaler patarosanana mangga ka Dr. Haji Taufik Ismail dihaturanan. Hadirin, alhamdulillah rengse kapihatur padaran ti Dr. Haji Taufik Ismail tina sadaya anu parantos didugikeun ku anjeun tangtu urang tiasa nyindekeun yen saleresna mah ngarojatkeun kapramukaan teh gampil pami urang terang cara-carana. Akhirna ieu acara teh ti kawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan simkuring anu teu merenah kena ku paripaos biwir teu diwengku letah teu tulangan. Biwir kena ku jalir letah kena ku salah. Mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.